Raisa jeung Wisnu. Sok anu pikeun ayeuna Aulia jeung Raisa. Urang mah kaream piket we ieu piket kelas-kelas aruran gawean ayeuna. Hiji ewang sabana terus mah bagian topeng. Nya jeung si Wisnu candaan deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu geram piket bagian ngepel we. Bisa dicarekan ku KM. Aing ngono piket heula atuh. Urang capek di siau piket dua. Karep Duh mana ngona pisan geus mah piket dincekan deui. Kitu atuh aing piket mah kajeun asal buat dincekan. Kan we ca antara we si semua tapi piket bejakeun we KKM. Ah, keur we bejakeun. Balik deui. KM tah piket licing ngasih buat geus mah tengah hargaan teu piket deui. cek urang dicarekan di namanya anak mana si Wisnuna. Enak, main di piket kakak warung. Tuh tepos si Raisa jeung si Aulia. Rajin geus juga mana keblong. Lah ayeuna mah kareang euy. Biasana ge pada antara piket poe mah. Cara mah mayar 20.000 ka piket, anu minggu ieu piket deui tamali 20 jeung 40.000. Kaos kadinya.